Harti paribasa Sunda silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Ieu paribasa teh mangrupa siloka tina tingtrimna rasa jeung endahna budaya Sunda. Silih asih mangrupakeun dadasarna hate nu pinuh ku kadeudeuh nyaah ka sasama manusa tanpa ningali pangkat jeung dunya. Lamun silih asah nyaeta sumanget pikeun silih pinterkeun, silih bere pik pangaweruh, jeung silih pepeling nalika aya nu poho. Sarta silih seukeutkeun ku panalar anu hade sangkan babarengan bisa maju ka hareup. Sedengkeun silih asuh nyaeta sikap silih bimbing ku rasa heman, silih jaga tina kasalametan sarta silih pikaheman dina karahayuan hirup. Upama ieu tilu pilar ngancik dina sanubari unggal jalma, tangtu wae dunya bakal karasa lir taman surga anu pinuh ku kembang kaendahan.